dina waktos anjeunna ngawanohkeun pribadina anu dilaporkeun dina kitab Kajadian dina waktos nyiptakeun sagala rupi eta parantos Tritunggal. Kumaha disanggempkeun dina kitab Kajadian nyaeta Gusti anu dicendekeun Gusti Rama secara teologis sareng oge aya Roh Gusti hiber di awang-awang lajeng numutkeun kasaksian kitab Injil utamina Injil Yohanes kitu oge disabit dina kitab Kolose dina kitab Ibrani anu ngalaksanakeun eta ciptaan nyiptakeun teh Gusti Yesus janten henteu tiasa dibagi-bagi Gusti Allah ataupun Gusti Rama anu nyiptakeun Gusti Yesus anu nyalametkeun kumaha disebat juru salamet Gusti Rama oge kitu oge Gusti Roh Kudus tah ieu kasah hakikatan tapi aya perbentenanana tah ieu Gusti Rama sanes Gusti Yesus sanes Gusti Roh Suci tapi boh Gusti Rama Gusti Yesus sareng Roh Suci ieu tiluanana pribadi Allah janten ieu nu disebutkeun sahakikat